Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina danget ayeuna ibu baris medar ngeunaan sisindiran. Tah sanggeus hidup beres diajar sisindiran, dipiharep hidup bisa nu kahiji paham kana isi sisindiran, anu kadua ngabedakeun wangun-wangun sisindiran, anu katilu nyaeta nyieun atawa ngarang sisindiran. Sateu acan medar naon-naon wae ngeunaan sisindiran, ayeuna urang tinggal heula conto-conto sisindiran. Nu kahiji aya conto rarakitan. Tibatan karaja galuh mending ge kasuka haji, tibatan ulin tepuguh mending ge diajar ngaji. Nu kadua aya paparikan, dagang seureuh papatungan, cangkaleng langkung sasiki, euleuh itu popotongan, dikaleng ku aki-aki. Nu katilu aya wawangsalan, Tokyo teh ibu kotana, tos tepang teras paanggang, wangsalna nyaeta Jepang. Tah ayeuna naon sih anu dimaksud sisindiran teh? Sisindiran asalna tina kecap sindir, nyaeta omongan anu dibalibirkeun teu langsung kana pamaksudan atawa henteu taugmol. Sisindiran mangrupa karya sastra wangun puisi anu kaugar atawa terikat ku aturan nu diwangun ku cangkang jeung eusi. Lamun dina basa Indonesia mah pantun. Sisindiran dibagi dua, nu kahiji dumasar kana wangun, anu kadua dumasar kana eusi. Dumasar kana wangun diwincik jadi tilu, nu kahiji rarakitan, nu kadua paparikan, anu katilu wawangsalan. Dumasar kana eusi diwincik oge jadi tilu, nu kahiji piwuruk, dua silih asih, tilu sasebred. Nu kahiji aya rarakitan, asalna tina kecap rakit atau sarakit nu hartina sapasang. Maksudna nyaeta aya kecap anu dibalikan deui dina cangkang jeung eusi, utamana dina kecap mimitina. Tinggal dina conto nu dihandap. Ciri-cirina nu kahiji sapadana aya 4 baris, anu kadua unggal baris diwangun ku 8 engang, tinggal eta nu dibold ku ibu 8 engang. Anu katilu baris kahiji jeung kadua disebut cangkang, baris katilu jeung kaopat disebut eusi. Nu kaopat sora vokal dina tungtung baris kahiji murwakanti atawa padeukeut sorana jeung tungtung baris katilu, kitu oge baris kadua jeung baris kaopat. Tinggal dina baris kahiji ditungtungna aya sora baris katilu oge sami aya sora kitu oge baris kadua aya sora ji, baris kaopat oge aya sora ji dina tungtungna sami. Nu kaopat, nu kalima aya kecap anu dibalikan deui di awal baris atawa kalimah. Tinggal pada lisan kahiji di awal aya kecap tibatan, dibalikan deui dina pada lisan katilu atau baris katilu kecap tibatan. Kitu oge pada lisan kadua aya kecap mending dibalikan deui dina baris kaopat aya kecap mending. Anu kadua aya paparikan, asal kecapna tina parik atawa parek anu hartina deukeut. Lantaran sora kecap nu aya dina cangkang padeukeut jeung sora kecap nu aya dina eusi. Tinggal contoh nu dihandap. Dina sapadana diwangun ku 4 baris sami sareng rarakitannya. Unggal baris diwangun ku 8 engang, baris kahiji jeung kadua disebut cangkang, baris katilu jeung kaopat disebutna eusi. Anu kaopat sora vokal dina tungtung baris kahiji murwakanti atawa padeukeut sorana jeung vokal dina tungtung baris katilu. Sami oge sareng baris kadua sareng baris kaopat.
tinggal dihandap aya dina padalisan kahiji aya sorangan di sami sareng padalisan katilu tungtungna oge aya sorangan itu oge padalisan kadua aya soraki padalisan kaopat oge sami aya soraki bentena sareng rarakitan aya kecap nu dibalikan deui ari dina paparikan mah teu aya kecap anu dibalikan deui di awal kalimat. Anu katilu aya wawangsalan. Wawangsalan mah benten pisan sareng paparikan sareng rarakitan. Wawangsalan nyata sindiran anu diwangun ku cangkang jeung eusi sarta kudu aya kecap anu diteguh atawa ditebak. Tinggal contohna sabait diwangun ku 2 baris. Anu kadua unggal barisna diwangun ku 8 engang. Anu katilu baris kahiji disebut cangkang, baris kadua disebutna eusi. Tah dina padalisan cangkang mah ngandung tetebakan atawa tatarucingan. Lamun dina padalisan eusi ngandung wangsal anu kudu dijawab. Contohna dina padalisan kahiji, Tokyo teh ibu kotana, tah eta teh tetebakanana atawa soalna. Baris kadua tos tepang teras paanggang. Dina padalisan kadua aya eusina atau wangsalna. Naon cenah ibu kotana Tokyo teh Jepang. Tah dina baris kadua aya kecap pangkluna mencek urang mah. Eta teh jawabanana berarti Jepang gitu. Pokona kecap kuncina ciga tetebakan terus aya kecap nu kudu diteguh atawa ditebak. Saumpama nu tadi mah tilu dumasarkan wangun aya nama dumasarkan eusi. Nu kahiji aya piwuruk. Piwuruk hartina nasehat. Contona tah tinggal we eusina baris katilu jeung kaopat. Tibatan ulin tepuguh mending ge diajar ngaji. Tah eta kalebetkan kana piwuruk atanapi nasehat. Anu kadua dumasar kana eusina nyaeta silih asih atawa ngeunaan cinta kanyaah jeung sajabana. Contona tinggal baris ka 3 jeung kaopat. Kapalang abdi kapalang melaan cinta kanyai. Tos jelasnya eta mah sina ngeunaan silih asih. Anu pamungkas dumasar eusina nyaeta sesebred atawa lulucon atawa tiasa disebat oge heureuyan. Tinggal contona baca we baris katilu sareng kaopat. Aya mojang mani geulis ngan hanjakal tara mandi. Tah eta teh heureuy nya mencek urang mah. Jadi kalebet kana sisindiran sesebred. Anu pamungkas nyaeta bonusnya cara nyieun sisindiran teh kumaha tah biasa dibaca oge. Anu kahiji tangtukeun heula wanguna jeung eusina bade ngadamel rarakitan atanapi paparikan atanapi wawangsalan. Tah upama paparikan sareng rarakitan eusina bade ngeunaan naon eta anu kahiji. Anu kadua jieun heula padalisan eusi. Mun paparikan jeung rarakitan mah berarti padalisan katilu jeung kaopat. Mun wawangsalan mah berarti padalisan kadua. Anu katilu lamun geus beres nyieun eusi diteruskeun kana nyieun cangkangna. Berarti mun paparikan jeung rarakitan mah padalisan kahiji jeung kadua. Mun wawangsalan padalisan kahiji. Tah disaluyukeun ngadamelna oge. Nah eta paparikan atau rarakitan atau wawangsalan. Kedah disaluyukeun sareng aturanana pokona namanya. Mung sakieu pedaran ngeunaan sisindiran. Hapunten bilih seueur kalepatan. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.